Neng, mama rek hayu heula nya. Gini atuh mah gini. Hayu hayu. Seusehan cenah teh seusehan. Enggak. Halas pindah ke kampung ieu geus cai-cai acan nih awak mama nih geus bau kieu mau pesen mandi. Nya bau lele mah. Aduh. Hese cai kok cai rumah yuk. Mama mana pindah ke kampung ieu teh cai gini. Ah. Bau gitu pun miskin, ember ieu kuat ka sararoeh ieu pake ngakutan cai, ongko usum hujan, tapi hasil cai duh. Itu mah antis tehnya. Sahanya asa hilap ieu teh. Piraku mah asli pas hilap deui. Sahanya. Aduh, cenini mama. Mohon. Bade ka mana Mang Tis? Iya teh nyandakan cai ongko usum hujan sini tapi hararese kuat ka ember ka sararoeh kieu. Mohon sami abdi eta 5 dinten can ibak-ibak nya asal barau kieu. Paingan. Aduh, rambut tos kieu tinggal. Ayo atuh urang ka ieu ka jaman. Ayo sareng tuh. Ayo teh. Ayo cenah ka cai mah. De cenah di payun. Saat ayaan. Nah, saat nih kan. Saat cenah tuh, cai na oge. Tadi bumi tadi dia kumaha itu saat Mang Tisnya. Kumaha pengurus na ieu teh nya. Pelaporan palurah ya. Heeh, jeung mah. Pasangan nu sok masangna di cai na di dieu. Suka atau suka saha itu kumaha tuh ya, Neng. Nya teu bisa mandi deui. Kamari mah aya ya ember kuat ka sararoeh ngakutan di dieu. Ayeuna saat deui. Engkau usum hujan Mang Entis tapi mending cai atau kumaha. Terjadi baroringungnya. Nya antos itu yuk. Beda ieu mah. Antos itu yuk ka PRT heula urang laporan heula yuk. Ieu tuh mah. Yuk. Yap. Orang sareng atuh nya. Ayo Mang Entis sareng Mang Entis. Masih mau AMR tadi tuh. Ini ka RT nya na. Hah? Ya. Ngobrol gitu mah kan? Jangan ngomong lagi. Oh ya. Kebaran bang? Cepanan Aduh, besar sate. Oh, itu aja kowe. Gimana yang rilis? Rilis. RT tuh Mereka mana? Mereka kabung ka RT. Aya naon ka PRT? Itu cai tayaan saat. aduh capek. Mang Entis cai Cai. Cai. kamarana. Itu cai kumaha? Cai naon? Saat. Oh, saat. RT. Ieu teh Kieu. di ditu ge teh aya anu laporan ka abdi. Justru abdi teh bade ninggal cai kana bak ieu teh. Ngurus saya teh saha tuh PRT? Muhun ieu teh ti abdi gitu. Karunya bade ibak saat. Abdi ge bade ngecek ka ditu. Oh, tingali saat gitu. Atos anu mah kurang ngecek wae atau kumaha? Ieu ayeuna mah ka sadayana urang laporan bae ka palurah. Kumaha solusina? Saena gitu. Gitu we. Kumaha ayeuna mah? Umum. Udah kamu palurah. Laporan. Ayo sareng. Ayo. Mana? Ayo. Sok di payung. Ampurasun. Kafe. Orang Kang Malik, damang Malik. Alhamdulillah saya Ode, aya naonnya? aya bisa di. Oh, mangga tuh beli ditu nya. Mangga. Supados sakadala lega. Mangga. Yuk. Sok, mangga cari Kang Malik. Ya.
pikir saya naonnya. Nira luas. Teh kamari teh pan sareng saha teh onte gitu namina teh pernah Oh. gitu ngadieuna Si onte anu hancip. mohon hancip Oh. aya perkawis cai mohon cai gitu teh Kumaha gitu saya teh. kieu Pak Lurah Oh, teh gitu. pan meunang di dieu teh ada cai Oh, mohon memang da di dieu teh ada sesah cai teh. oh mantap dia aya ide kumaha tang misalkan abdi aya pengadaan kanggo ngayakeun cai kitu tah kanggo warga-warga. Oh, atuh sae ai kudu pamaksadan gitu mah abi ngadukung pisan gitu. Sok we ayeuna mah di naon? Di Abdi lah. dilaksanakeun pokoknya. Naon di ngalabri? Aya naon Pak RT? Pak Lurah, Mohon. bade Oh, laporan. sok atuh. Sok didari sok. Warga sadaya Oh, aya naon ieu? cai teh tengah ngocor. Oh, Masih ember. Karunya Warsa pangadilan. Oh, iya. Mimin. Nama? Ada. Ayo pada Ada aja. Sok Pak RT beli dia. Pak RT sok. Guys, teh emen kalangan. Sok. Oh, iya sih. Teh. Oh, iya Lili. Oh, nya atuh sok. Aya naon ieu teh Pak RT meni asa ribut. kieu Pak Lurah. Ieu teh aya laporan ti warga sadayana. Oh, Atos 5 dipten. nya. Ieu teh cai teh teu ngocor. Oh, gitu nya ku tahun. Aduh, kawantos atunya. Nah, solusinya ke pelur abdi tos 5 dinten tak acan Oh, ibak-ibak. mohon ieu teh kalarasannya. Tah si nya si Kang Malik teh ieu teh kemarin teh ngadang oge nya laporan ti warga gitu. Cenah teh ayeuna teh cai teh nuju sesah gitu. Tah ayeuna si Kang Malik teh ieu nawisan solusina bade aya pemasangan baru. Jadi anjeunna bade bikin tampungan baru jadi dibagi deui ka warga gitu. Kumaha tah menurut Pak RT? Saya pisan. Nya. Begitu mah. Ari teh saha? Ya Kang Malik tapi Kang Malik Oh, nepangkeun RT. oh mohon Abdi. RT mohon Jantan kumaha? Kang Malik kitu kumaha? nya ya teh bade aya pemasangan cai kanggo warga-warga gitu abdi teh ieu nyumbang kasanana gitu ka Lurah sareng ka RT Saya pisan. Atos 5 dinten teh teu aya cai. oh mohon Ah, makanan gitu. makanan dia aya solusina manawi gitu ya oge Bade iraha tah ieu di ieu. secepatna paling ku abdi dia Oh. abdi nyuhunkeun heula izin heula ka Lurah gitu Saya. Ya, nah gitu jantan Pak RT namanya. Nama Cemimin kiranya solusina ku sabab ayeuna mah cai teh rada hese di dieu teh nya kumaha lamun misalna engke dipangmasangkeun baru gitu. Ya, dipangmasangkeun baru ieu kaleresan si Kang Malik kan ieu bagian perairan. Usul Pak Lurah. Mohon sok nanti. Eta urang gotong royongkeun we tuh sararea meh. Tere aya China gitu. Mohon eta mah. Nah, gitu ayeuna ku Pak RT usul ya. Ti si Bomeng Kumaha? cai teh urang benerkeun. Sok. Salaras-larasna urang gotong royongkeun we ayeuna mah tah. Ayo. Ayeuna mah jeung bakti. Tuh, ya warganya rakyat Oh, bukan Karunya karunya. ayeuna warga anyar. Ayeuna mah Bapak gaduh pepejeuhnya ka salarea gitu. Mantak ayeuna mah lamun leuweung teh ayeuna tong sok asal tebang wae, lamun ditebang ayeuna mah kudu ditanam deui. Jadi ayeuna teh leuweung-leuweung teh geus garunul. Walaupun usum hujan anggar we cai teh susah geuningan. Tah ayeuna mah ti mimiti ayeuna mah urang teh kudu bisa ngajaga alam supaya terjaga. Jadi sumber cai teu saat kumaha lamun kitu tah aya wae Anak eta. Ora. Ih, cai saat yuk nos. naonan mana teh Mari cai saat. eta budak sabun dina Silakan silakan kumaha teu bingung. ih Cai saat pelurah. heuh pan saat Wah. Saat. kudu menjok ka Cirata di Saat cai
cai rata. Pan geus 5 poe ge saat cai teh. Tadi aya nu laporan ka dieu. Ieu saat cai teu mani-mani. Tuh pas mani jo langsung pareum rek kumaha tuh. Ye. Napa nu geus aya laporan di 5 poe oge cai teh hese. Ieu teh tegawe da berenangan cai paralon eueuh. Paingan eueuh atuh si Sarip ka mana? Wah, Si Sarip ka mana? oh, jigan mah neangan cai sarua. Oh, gitu. Yo mani kumaha tuh pelorang ngilu mani. Banyak-banyakna we ayeuna mah heula da ieu teh pan geus aya nu ka dieu nu nawaran cai, nu nawaran pemasangan cai. Wayahna ayeuna mah nya. Oh, duh eta deui si onte. Ayeuna mah kieu di imah Bapak aya saleutik cai mah. Boleh we ka ieu mah. Bersihkeun ta eta. Bersihkeun eta di imah Bapak we nya. Nah, ampun si onte. Wayah kieu tarik ka dieu. Bari jeung cirah pinuh ku sabun deui. Duh.